perjalanan poe angin eta alam raga ngawentuk raga ragana naon tah ieu di luhur sausap rambut ti handap saibas dampar rambut jeung kutu-kutuna dampal jeung romeheunana alam raga anu boga panyakit roromeheun tong era tong gengsi naon hartina dampal suku maneh sok nincak anu taneuh ngubarana ge babari tinggal ku patrawali tapi lamun suku maneh unggal poe di sapatuan tara napak anu taneuh teu napak anu batu panyakitna ge jantung kolonel pan tentara mah kolonel mantak naon jantung kopral panyakitna hese dibenerkeunan di jero ayana dinu naon ayana teh dinu sel darah disebut we kolesterol aya lemak jahat aya lemak jenuh aya lemak baik dinu diri urang teh nu jahat jeung nu alus teh aya kade ulah ngewa ka nu jahat sabab naon nu jahat lamun aya nu alus hungkul eueuh nu jahat moal bisa dinu diri urang moal aya kahayang sia moal jadi anak kieu we boga jakanyu teh caricing da eueuh aya hawa jahat mah kulantaran aya hawa jahatna diwengku disebutna syariat hukum jadi ulah sok ngewa ulah sok ngomong kita hancurkan seluruh kejahatan di muka bumi ini ceuk saha iro moal bisa kejahatan dihancurkan moal bisa eta mah sunatullah nu dilakonan kurang mah nyaeta lain ngehancurkan kejahatan nyarek jelema nyieun kejahatan sakali deui nyarek jelema nyieun kejahatan pan ku Gusti nu nyieunna ge aya nu goreng perlu sia teh aing rek ngomong sia ngahakan kejo tuh isukna dipodolkeun anger kejo kene riweuh moal riweuh nyeri kabayang ngadahar sate isukna sate deui pan riweuh kudu aya nu goreng teh nu goreng di wadahan disebutna koco ari koco sifatna nyublek didinya teu kamamana tah nu teu meunang dinu diri urang teh sifatna sifat koco nyublek awewe ti isuk tepi ka sore nyublek nyawa HP we koco eta teh ayeuna ngajar daog si HP-na dipaehan Facebookna ditutup cek aing teh geus Facebook ditutup na tong palebah ribut hungkul di Jakarta geus we salilana bari nage bener tak salila bulan puasa Facebook tutup ulah karena rusuh kudu nama ulah itikad hayo salila bulan puasa urang tafakur ka Allah urang zikrullah paehan Facebook rap gitu lain kulantaran ribut ngajar dog meureun ibu-ibu teh barudak ngajar dog gitu teu areli urang ningali eta budak di luar tadi make motor seuri jeung serikeun budak sekolah didikan Purwanto make motor tidur suluduk teh ka hareup apaan eta teh didinya teh aya eceng-gonok nagaring disangkana ku si eta tane cai aing teh 20 jutaan ku aing gas teh ka hareup di Sukasari diberi jalan alus jadi teu areling jelema kunaon ieu teh da teu ieu teu napakuran diri ai kuring kunaon ceuri da kuring mah teh kakabangna maot cenah maot naon ngahiji jeung alamna mulang ka caina mulang ka gunungna mulang ka alam nusantara nu diciptakeunana ngahiji ngawiraga sukma kitu jadi sejarah ieu pendidikan urang kudu ngawengku eta di Sukasari baheula sia ka dieu jalan teh meuni tarinyul riweuh ngadenge nyebutkeun jadi camat Sukasari setruk geus kabayang ku kuring dibangun di gedean jalanna di alus-alus tapi ka kuring ngomong ieu nu bareula hot mic jalanna gedean ieu kuring teh jalan terbaik nu kuring nguriling di Purwakarta make motor teh
set kieu hebat bari kieu teh hebat ieu jalan alus tapi ieu alus bakal jadi musibah. Naon musibahna lamun taneuhna ku sia dijarwalan. Musibahna kumaha geus jalan aralus taneuhna mahal beak nu sisi jalanna sia tinggal ka sisi di belah jero. Engke nu makmur batur nu alanyar datang nu heubel kagusur ku Jatiluhur nya biasa we ngecrik sisi cai di Citarum. Robah berpikirna visioner naon benerkeun cek kuring teh Allah teh maha indah maha mulia maha sampurna kuring makan teu bisa ningali nu goreng ningali ini goreng aing mah hayang mere we naon ningali saung sisi cai walungan caina teu diarurus ku PJT na eceng gonok di mamana ai gaji narima gede tiap bulan areueuh gawe aing mah ngomong ke PJT 2 urus PJT 2 atau eceng gonok sia teh digaraji ku negara ngadon ngaromong we lalu mencintai Indonesia ngurus eceng gonok we teh becus diala duit wae urus atuh Jatiluhur baheula rakyat digusur sia urus ayeuna rekam cek aing kitu ka PJT 2 aing kasurupan mah asup mending ngurus eceng gonok wae teu barcus murnur teu becus mah eceng gonok paburanta ningali saung pabeulit uluhurna terpal teu puguh judulna sepanduk bu ane belah itu unu muka-muka Aisyah mata teh dikamanakeun atuh hayang we jadi daerah pariwisata jurig nu datangna sia teh jurig nu datangna Allah maha inah terjemahkeun atuh nyeun saung sisi cai atur saungna luyukeun jeung karakter caina luyukeun jeung karakter angina luyukeun jeung tangkalna kitu engke nu datangna turis lain jurig ai saung sin kerempil nu kitu mah nu datangna ge duaan ke motor butut nyelap dinu tangkal dinu poe jajan 20.000 emprut mangkat we da kudu ngomong kudu bener aing embung Purwakarta jadi tempat kitu kudu gagah atuh da di Mulyadi ngabangun capek-capek aing teu bika mikir aing ukur ngadatangkeun icik-icik di Purwakarta duaan salepet kanu tangkal emprut bayar 20.000 ka warung mangkat we geuleuh aing bener hina nah eleh ku Bali anu dianggap dihinu hotel aralus gapura alus seungit di mamana nu datang turis mawa dolar urang Balina terkenal jadi download eueuh ulah tong perlu sebutkeun ya kadi kuring mah ya Allah mantak kunaon jeung jiwa mantak dibawa tadi ayo ngilu jeung aing sia benerkeun Purwakarta ditinggalkeun ku aing ulah awut-awutan sing halus gitu syukuran rakyatna cantang tuh lamun ngomong politik Pak Jujun kuring pemilu kamali di Ciririp aya sa TPS teu milih aing hiji jacan berarti RT na ge teu milih aing sakitu geus gaji 600.000 sabulan hansipna 500.000 sabulan teu milih aing lurahna 4,5 juta teu milih aing berarti aing nu panglobana teh partai anu bubar milihna teu eling cai milih nu panglobana teh partai anu bubar anu ayeuna geus bubar teu asup hari sia teu areling milih aing nu wujudna aya ngudagna babahri ku sia teu dipalih ai partai bubar ku sia diparilih cing eling atuh ai kuring eureun pan teu ditanyakeun jembatan kumaha geus cik kuring teh jeun proposal aing di DPR RI ku aing dianggeuskeun kabeh jalan han sing areling jelemaana naon sababna cantang tu batur siga jadi nyarita bener nyaah kalembur ieu teh Sukasari tuh gunung Menirentul belah ditu gunung Menirentul belah ditu
Jangan naon lamun ieu terus awut-awutan pengelolaanana ari urang rek ngarep-ngarep naon hirup sabab urang bising jaldi jalma kufur. Ai jalma kufur kumaha dibere alam arus teu dipiara, dibere cai ngagublag-gublag teu diurus, dibere tatangkalan eueuh nu ngariksa, dibere batu nu rentul eueuh nu miara, hayangna kabeh ngaruksak. La ajidanakum wala in kafartum kadituna kafar kufur. Engkena adab-adabna kumaha jalan alus anu make batur urang malalajo boga motor kreditan tikus ruk kanu walungan paeh jeung make motor roba mantak cikuring berkarakter kudu diwangun karakterna aya nu ngawangun karakter di antarana musik nu bermutu asup kanu ceuli urang, musik-musik nu bermutu nu mengaruhan saraf jeung otakna, otak kiri jeung otak kanana meh naon jadi jelema visioner anu naon anu sab nu apal kanu naon kanu pancaroba anu naon taca nu tadi Nugio dan setia pusoko kalimong sodo yek tidak dimustiko sakjroning jiwa roko sakali deui beureut taekeun ada meh kadengieun kana ceuli ngacerit juga Nugio dan setia pusoko kalimong sodo yek tidak dimustiko sakjroning jiwa raga. Tah. Dengekeun kalimah sabda. Ai kalimah sabda teh naon? Kalimah pituduh. Naon pituduh teh? Kudu boga dua kayakinan. Hiji yakin ka Gusti, dua yakin ka Kanjeng Nabi. Yakin hungkul kudu nu kadua nyaksi. Ai nyaksi teh naon? Ai nyaksi teh nyaksian. Ari nyaksian ka saha? Nyaksi ka Gusti, nyaksi ka Kanjeng Nabi. Ari nu nyaksi naon? Panon sia lain sia teh iman sia. Di mana ayana jelo rasa nu nyaksina dan nu memertanggungjawab ge ieu lain ieu. Pan ieu nu pertanggungjawabkeun teh. Mantake ruksak ceuli nu paksa lupak ruksak leta, ruksak irung nu kasiksa panon lain. Jero rasa. Iya, tak kadinya kalimat sabdo kanu 5 sabda doga mustika mustika nate nyaeta ulangi deui we pan bahasa Jawa pan aing kasurupan bisa nerjemahkeun Mugio dan sedio pusoko kalimong sodo. Nah, jadi pusaka kalimah sada. Tah, pusaka kalimah sada teh naon? Pusaka nate eta panon teh pusaka. Tah, ceuli teh pusaka, irung teh pusaka, leta teh pusaka. Eta pusaka bakal seukeut aya naon? Aya hijiban. Aya isiman. Lamun naon? Lamun hate anjeun nyaksi ka saha? Ka Gusti. La ilaha illallah. Ajarkeun kalimat sabda ti aing ti baheula geus ngajarkeun ajarkeun budak sakola SD sapuasa Senen Kemis eueuh nu ngagugu ajarkeun budak sakola SD mawa kejo meunang inungna meh budakna sakti sabab lamun kejo dijieunkeun inungna ngadoa parena menang melak nini na sakti engke budakna ai budakna kanan we ciki jeung cilok moal sakti eueuh sia teh produk ciki jeung cilok sakti eueuh ai nu sakti teh nu nyaksi lamun geus nyaksi engke kaluar sakola moal nganggur naon sababna teu nganggur sabab naon boga sabda permana tinggal
awas celina ngang seirungna ngadangu celina awas panona ngang seirungna seket letahna. Moal nganggur aya jelema nganggur teh berarti jelema anu teu deukeut ka Gusti. Nu deukeut ka Gusti mah moal nganggur ku Gusti dibukakeun pantau langitna pantau bumina teu ngantri nungguan lamaran. Ngalaman aing ngalaman hirup model gitu. Teu ngalaman ka malamar pabrik henteu. Ngalaman naon? Ngalaman dagang beas eueuh nganggurna. Naon nyupiran, ngojek eueuh nganggur. Nu nganggur mah nu teu boga ceuli jeung panon teu boga martabat. Ngajedog ngadaguan diangkat teu hayang. Di dieu pendidikan ngawengku. Lamun budak urang teu dibentuk karakter ieu gogorowokan ka anti Cina, anak sia bea ku Cina kabeh eleh. Sabab budak Cina geus dididik ti leutik keneh, dibentuk menjadi petualang. Nu geus dididik pisah jeung indungna, dibalangkeun ka nagara sejen, anak maneh rek kumaha. Urang tong boro bersaing jeung bangsa Cina, jeung urang Jawa geus eleh. Jeung urang Padang geus eleh. Mantap ke bangsa Sunda pamimpinna kudu revolusioner. Wanian, tenang, boga jati diri. Haki itu ngabentuk karakter. Purwakarta teh naon si kamari eueuh nanaonan.